Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati sab'i wal ardin. Mudabbirul khalaiqi ajma'in. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azim wa bis sunanil mustamirrati lil mursyidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Simkuring dina ieu saah dipaparin keneh ku Allah sehat wal afiat. Mudah-mudahan wargi-wargi sadayana ge sami sing dipaparin sehat wal afiat. Dipanjangkeun yuswa sadayana, dibarkahkeun tina kahirupan duniana, disalametkeun jaga engkin di akhiratna. Di dunia diwuh rezeki anu seueur, anu halal nu barokah jang ibadah anu gampang diusahakeunana. Di dunia tiasa diizinkeun ku Allah, tiasa dikadarkeun ku Allah angkat ka tanah suci Mekah pikeun ngalaksanakeun haji sareng umrohan, sakaligus tiasa zarah ka makomna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng keluargi sadayana tiap tahun. Kalayan mungkin jaga mautna urang di akhirat tiasa dilebetkeun kana surgana Allah, pendak sareng Kangjeng Rasul tiasa ninggal Gusti Allahu subhanahu wa ta'ala anu maha kawasa. Eta mangrupakeun nikmat nu pangageungna. Simkuring di dieu menjelaskeun hanca masih ngabahas tina waktu salat. Salat teh aya waktuna. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sanyana salat teh bukti eta salat pikeun ka mukmin teh diwajibkeun aya masing-masing waktuna. Kaning tohor aya waktuna, iraha mulai lebet tohor, iraha akhirna. Kamari tos dibahas tohor. Ayeuna ndaskeun hanca kantun ngabahas waktu asar. Iraha dongkapna waktu asar. Ieu nyana kitab tina Safinatun Najah. Bahasana kieu wa awwalu waqtil asri idza sara zillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan. Ari awalna waktu asar idza sara zillu kulli syai'in, di mana tos jadi kalangkang sesuatu mislahu samisilna. Kamari tos nyontokeun pan, lamun urang nangtungkeun hiji benda luhur nangtungna luhurna 10 cm, kalangkang tos ngagoler ka belah wetan 10 cm, tos sami namina tah. Terasa wazada qalilan, leuwih we saeutik jadi 11 cm. Mangka tidinya datanglah waktu asar. Wih deui, jadi mulai lebetna waktu asar teh idza sara zillu kullu syai'in, di mana jadi kalangkang tiap sesuatu mislahu kami samisilunana sarua.
lamun nangtukeun benak 10 cm nu ngagoreng 10 cm wazada qalilan tamah saeutik mangka datang asar dirinya wajib urang salat asar sapairaha tah wa akhiruhu ghurubu syamsi ari akhirna waktu asar teh sampai surupna matahari terus maju ngulon tah jam 4 jam 5 setengah genep terus menjelang jam genep tah tidinya surup matahari atau surup mah saep waktu asar salajengna waktu maghrib wa awalu waqtil maghribi ghurubus syamsi ari awalna waktu maghrib mah surup matahari tadi surup matahari teh saep waktu asar mangka dongkap waktu maghrib itu kan asar bila mana surup matahari terus beak waktuna mangka tidinya datanglah waktu maghrib gitu sampai iraha wa akhiruhu ari akhirna waktu maghrib mah itu gurubus sapakil ahmar nepikeun ka surup mega beureum saepe mega beureum tak eta teh tos saep waktu maghrib gitunya mantap aya keterangan ngajelaskeun geuning ceuk tina kaul jadidnya mangka waktu maghrib mah pondok pisan cuman aya waktu jangan ngalaksanakeun salat maghrib jeung ngalakukeun sesuai persiapan yang salat seperti wudu kangge nutupan aurat aya azan aya qomat sakitu teu aya qobliyah kada teh langsung we salat ceuk sakawa tapi kalau qodimah henteu terasa panjang urang tiasa salse mah dur bedug adan heula qobliyah heula kakara qomat teras berjamaah sanajan urang tos wideun ge teras naon margina da sanes eta nepikeun kalebih tina waktu surupna mega beureum kitu nya lamun kalau jadi mah sampai mega beureum saeulit waktuna teras wa awal waktil isya ari awal waktu isya mah isya mulaina gurubus sapakil ahmar surupna mega beureum nepi ka mega beureum surup maka surup mangka saeplah waktu maghrib datang waktu isya sampai iraha wa akhiruhu tulu'ul fajri akhirna teh sampai bijil pajar teh dua aya pajar kidib aya pajar sodik bedana ari pajar kidib mah lempeng kaluhur yenan malangkeun pajar kidib dan aya pajar kidib aya pajar sodik pajar sodik man al muntasir dauhum mutaridun bil ufuq jadi anu ngagelar caangna mutaridun kapajahan bumi bray caang eta pajar sodik cekolot mah indung beurang cenah sae pajar langsung barai we caang datang we beurang eta dinya saep waktu isya mangka dongkaplah waktu subuh mantak wa awalu waktu subhi hari awal waktu subuh teh tulu'ul fajri sodik mimiti bijil pajar sodik nu bieu eta pajar sodik bijil mangka saep isya mangka datang waktu subuh wa akhiruhu ari akhirna waktu subuh mah tulu'us syamsi sampai bijil matahari nyata isrok teh lamun matahari tos bijil tah mangka waktu subuh tos saep isrok ayeuna waktu isrok teh jam 5 langkung 58 menit eta jeung urang salat subuh kabeurangan teh mah karah setengah genep masih kena waktu subuh tiasa kena henteu qada henteu masih usolli fardhu subhi kene henteu qadaan henteu margi masih lebat subuh datacan metu matahari tacan terbit mataharinya tacan terbit tacan isrok gitu mangka masih kene waktuna waktu subuh kene
ngalamun isrok tos bijil waktu subuh sep tarupina tisimkeun kapsak ye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.